nasiban aing jadi dukun hirup teu boleh susah jeung susah we gitu sakapeung masuk sirik aing teh ka dokter anu anyar keneh praktek geus balaleunghar tapi aing ngadukun geus 40 tahun mun teu kaplek sepeda acan tobat astagfirullahaladzim pamajikan teu gableng lain teu boga kata aing teu bararetakeun ka labur ieu teh pamajikan teh aing dah kawin teh geus kana aya 5 kali mah kawin teh kanu teu boga anak sakali kanu boga anak 2 sakali kanu boga anak 5 sakali kanu boga anak 7 sakali kanu boga anak 12 sakali ampun aing mah ieu hirup teh sesoranganan eueuh batur pakumaha lah ieu jeung ngadadak iruh musur seuling musur tobat Gusti mah aing jeung cangkeng nyeri aing aduh narangsa hirup teh nya lapar eueuh sangu jeung sayawana ieu teh eueuh nu mangnyangukeun jeung aduh aing bas inget kamari si aing teh lapar nalangsa mah kamari dina haud teh inget aing aya tarasi sesa meunang mulun ari diriksakeun teh geus ngagoler di handap atuh tuluy ku aing teh diakui kana sangu ari barang rek dihuapkeun nah cik aing teh bau tarasi teh karah tadi geus basi deui padahal mah lain basi geuning pahili jeung nog using astagfirullahaladzim ya da ai lapar maka paksa we ku aing teh dihuapkeun duh nasiban Gusti nu Maha Agung jeung aneh di luar biasa ieu pasien anu rek nyieun tatama biasana mah telat 2 poe sakali teh aya ieu mah geus hampir sabulan eueuh nu datang nyieun tatama ka aing Gusti nu Maha Agung saraheunang kabeh kitu jelema teh aing we meureun nu balangsak teh Gusti nu Maha Agung ieu lain euseu ieu imahna ieu teh dukun teh heuh sigana mah ieu dawala da tadi teh cek du di Lebak teh ieu cenah imahna nya Abah Wiranta cenah saurna teh di dinya Purah Jajampe teh nya meureunan ieu imahna tapi naha jara rempling saha eta nu zeksok di luar wah ieu piduiteun sigana ieu aduh punten we ieu aki ngawagel ya yang teu naon sok calik mangga calik ya yang ada jeung saha ujang teh ka dieu teh atuh aya jeung pun lanceuk abdi teh nya jajah pun lanceuk saurna teh heueuh aya karepet si katu cenah ka dieu mana lanceuk teh awewe lalaki istri pun lanceuk mah nya aceuk hayu atuh buru ka dieu heula dawala muka heula ieu selop ngait nya astagfirullahaladzim nah eta teh lanceuk uyang eta teh sumohon aki naon kitu Gusti nu Maha Agung tobat kumaha salaki model kitu mun burekem kitu eta lanceuk naon aki-aki teh ngahina ka aing didakor kitu ulah kasar ieu teh panurunan kasepuhan kudu hormat da manehna nyebutna ka ece geuninganan eta meunikat burekem cenah ai eta ece rumasan teu burekem nya rumasa atuh rumasa mah rumasakeun atuh da kitu-kitu teuing mah teu ngeunah ece ge Nubuat Gusti nu Maha Agung sing dikuatkeun aing teh nya
saha atuh itu nu teu damangna ujang nyaeta ieu teh teu aya ari nu teu damang mah tungurna sia teh ka dieu teh rek naon atuh pan meureunna rek tatama ka dieu teh sumohon ngan sanes teu damang heuh deuk naon atuh ieu pun lanceuk tah anu gaduh ieu nama siap atuh eteh kadinya nya kieu ieu teh aki nya abdi teh gaduh caroge boga salaki sumohon gaduh caroge pada malana teh nguseup wae nguseup isuk tika sore tika peuting tika isuk deui teh ngan nguseup jeung nguseup wae nya coba bayangkeun ku aki nonstop caroge abdi mah nguseup teh ai ieu nyai anu sakieu geus kagelisanana eta buat geus dimajarkeun teh geulis heuh bayangkeun we ku aki geulis kitu nya sakieu kagelisanana sakieu kamenoranana bet ditinggalkeun wae we unggal poe teh ditinggalkeun nguseup heuh kabiasaan salaki teh nguseup sumohon aki ieu mah nyuhunkeun we ka aki kumaha carana pangnutupkeun heuh caroge teh salaki kuring ulah nepi ka nguseup wae pangnutupkeun ieu mah pangnutupkeun gampang sih dah yang ditutupan mah geus kali ngeurad we gantungkeun itu tangkal awi gantungkeun heuh atuh eta mah cenah modar heuh nya eta kitu geus ya pusing-pusing teuing mah kitu wadaran we atuh si teh kaliwat pusing mah tobat mana ieu pulpen teh aduh dah tong neneangan pulpen aki sot we atuh sebutkeun ih sia mah nya tingenan nyai teh urang mana anu saresna mah urang dinya urang Lebak Lebak Sari salaki teh saha ngaranna Cepot salaki abdi teh namina Cepot urang Lebak Sari sumohon RT sabaraha RW sabaraha desa naun kelurahan kecamatan ieu teh aki teh rek jadi tukang sensus atau kumaha ieu teh ih opan kudu sinkron segala rupa oge kudu detail cek bahasa ieu teh mah gaulna mah kudu eces kudu tertulis bisi engke di akhir ayat tuntutan pan aki teu meureun kari muka catetan tah nyai ti mana poe naon ngirim amplopna sabaraha tuh nya aki-aki teh ieu mah geus mamawa di kana amplop gawe acan geus kana amplop ieu mah kumaha ieu teh gitu sagala rupa oge kudu sesuai meureun aki teh eta sesuai jadi lamun ayeuna matih jeung teu na teh kumaha amplop amplopna ipis komo bari jeung amplopna eusina 10.000 kira-kira moal mati wayahna we balik deui dawala geus disiapkeun amplop teh parantos disiapkeun ieu heuh kurang matamahan we ku kebeling jadi maksudnya ieu teh ayeuna si salaki teh yang dikumahakeun heuh pangnutupkeun we pokona pangnutupkeun cenah leuwih nyaheun ka neneng cenah leuwih bager ka neneng cenah betaheun di imah ulah nepi ka nguseup wae unggal poe teh nya eueuh kapere-pere jeung aneh ieu mah nguseup teh sakali nguseup sagala digubug ai init nguseup mawa bea sakarung mawa nog mawa dengan sangu jeung sajabana atuh eta mah beureunan lain rek ngajangkor nguseup nyai eta mah meureun rek masantren atawa meureun boga deui pamajikan di ditu di sisi walungan heueuh nyatana curigana teh kadinya ieu mah sakalian we pangnarawangkeun sakalian supaya si Cepot teh heueuh beuki nyaheun we ka neneng ulah nepi ka kitu bisa nyai ai aki mah kumaha sagala rupa oge kumaha amplop lamun amplopna badag amplopna kanel bisa ih tenang aki masalah amplop mah kanel teuing ai kanel mah ting jeung naon eusina mah obat ieu
jeung bisa ku aki dijiad deuleu nyai ngan aya syaratna naon aki syaratna teh nya kahiji lengekeun sokot jejeurna eta mah rek diduruk rek disasakeun eta mah kumaha nyai tah eta syarat kahiji atuh meureun gampang kitu mah nya eta kitu syarat kadua wayahna nyai isuk-isuk ini ka pasar beli eta wedak lipstik jeung kudu mineng olahraga ulah bopeng teuing eta teh cangkeng teh ieu mah ngahina aki-aki teh dawala lain arek ngabejaan lain arek dijiad geuninganan kieu kalah ngahina ka aing hayu dawala balik ulah hayang mayar aing malah aduh aki punten wae akinya muacios lah Gusti nu Maha Agung kalah labur mayar insan ieu teh kumaha ieu teh honor aki beureun eueuh ieu mah deus astagfirullahaladzim geus mah aing teh susah neangan pasien karak datang ayeuna geus datang oge kalah kabur jeung teu mere amplop di Gusti nu Maha Agung kieu teh mah podaran we abdi teh ya Allah ya Rabbi